Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah tos ngandika keanehan alam dunya, sadaya genep perkara nu baris mawa cilaka. Kahiji loba masjidna, saeutik anu sholatna, padahal loba rakyatna nganggap cukup di imahna. Ari pangalusna tempat nyaeta tempat ibadah, masjid mulya nu kasebat, nu berkah pinu karomah. Kadua loba Al-Qur'an, sampulna harade pisan, ngan ukur jadi pajangan, can pernah dibaca pisan. Anu can bisa macana, diajar tong putus asa. Anu geus bisa macana, tingkatkeun eusi amalna. Katilu loba nu ngaku pegangan kitab Al-Qur'an, padahal eusi Al-Qur'an teu apal teu dilakonan. Cara apal eusi Qur'an ku ngaji bakal katehang, kade tong asal nafsiran, ku elmuna dibarengan. Kaopat awewe soleh, kawin jeung lalaki toleh, hartina toleh doraka, ka Allah teu daek takwa. Kalima lalaki soleh, kawin jeung awewe toleh, hartina toleh doraka, ka Allah teu daek takwa. Kolotna milih minantu, diukur usaha maju, kajen agamana buntu, nu sangsara teu diaku. Kagenep papaharena masyarakat lingkunganna, kahiji pangaosana, kacida tepadu
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.